Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain. Wa furuduhu arba'atun. Wa furuduhu lan utawi pirang-pirang pardune tayammum arba'atun iku papat. Al awwalu utawi kang awal Al awwalu utawi kang awal an-niyatu iku niat maqrunatan hale kang den barengkeun binaqlit turabi kalawan mindahkeun tanah wa bi awwali juz'in lan kalawan kawitan juz yamsahu kang ngusap ya wong hu ing awal juz minal wajhi saking rarahi wayanwi lan niat al mutayammimu sapa wong kang tayammum istibahatas sholati ing amri ngawenangkeun salat. Masalan umpamane asani utawi kang kaping do mashul wajhi iku ngusap rarahi tulan apane dawane wa urdon lan rubake hatal muqbila malah arpe min anfihi saking irunge wong wa syafataihi lan biwirorone wong. Asalisu utawi kang kaping telu mashul yadaini iku ngusap tangan roro ma'al mirfaqaini serta sikut roro wala takfi lan ora cukup darbatun wahidatun opo pukulan kang sawiji lil wajhi kadue rarahi wal yadaini lan tangan roro balla buddha balik tah ora kena ora iku maujud likulin kadue saban-saban sawiji minhuma saking wajhilan yadaen min darbatin mustaqilatin saking pukulan kang netral. Ar-rabi'u utawi kaping papat at-tartibu iku tartib bi ayyu qaddima kalawan arep yentah ngadinginaken ya wong mashal wajhi ing ngusap rarahi wala mashil yadaini ing atase ngusap tangan roro. Ayeuna urang teh ngaji rukun tayamum. Lamun wudu rukun wudu aya genep, namun tayamum aya sabaraha ieu rukun tayamum. Wa furuduhu arba'atun ari pardu tayamum rukun tayamum arba'atun eta jumlahna aya opat. Nah, jadi rukun tayamum aya opat. Al-awwalun niyatu ari anu pertama nyaeta niat tayamum. Naya niat tayamumna makrunatan binaqlit turabi bari dibarengkeun kumindahkeun tanah. Jadi niat tayamumna teh kudu bareng palebah mindahkeun tanah. Sebab mindahkeun tanah ieu termasuk awal tina ibadah tayamum.
Wa bi awwali juz'in yamsahu jeung dibarengkeun ku awal ngusap juz anu diusap tina beungeut. Nah jadi niat tayamumna dibarengkeun pas palebah mindahkeun tanah rek diusapkeun kana beungeut eta. Wasani wayan wil mutayammim mustibahatas sholati. Nah ieu niatna kumaha ye? Wayan wil mutayammimu jeung kudu niat ieu Ki Zaid anu tayamum istibahatas sholati, niatna niat menta diweunangkeun salat. Nawaitu istibahatas sholati. Nah, itu niatna, niat tayamum mah. Henteu bisa niat tayamum mah ngilangkeun hadas. Nawaitu rob al hadas teu bisa. Teu bisa. Sebab ieu tayamum teh suci darurat. Suci darurat. Jai ngilangkeun hadas mah kudu ngilangkeun hadas mah kulantaran caina eueuh dimeunangkeun tayamum. Nah ieu tayamum niatna menta diweunangkeun salat. Nawaitu istibahatas salat eta niatna itu. Sebab teu bisa tayamum mah ngilangkeun hadas jeung teu bisa niatna nawaitu fardhu tayamum teu bisa. Asani mas'ul wajih itu lan ari anu kaduana nyaeta ngusap beungeut. Diusap beungeutna. Tulan wa urdon panjangna rubakna eta kudu kausap. Hattal muqbila min anfi wa syafatai sehingga harepna irungna bibir dua eta kudu kausap tah. Termasuk zohir anu ngarumbai tina janggot eta kudu kausap lamun aya janggotan. Kudu kausap. Kumaha bae carana eta mangusapna? Ngan anu bagus nama kitu tah. Nah gitu. Nah ieu kumaha ye lamun geus diusap teh apakah kudu yakin jasa bahwa tanah teh kausap kabeh kana beungeut? Kumaha ye? Teu disyaratkeun kudu yakin bahwa tanah teh geus nempel kana anggota beungeut. Henteu. Teu kudu. Cukup gede sangka wungkul bahwa ieu tanah teh geus nempel, bahwa beungeut teh geus kausap ku leungeun. Geus cukup ku gede sangka be teu kudu dikacaan geus kausap kabeh tancan. Oh teu kudu. Rip atuh. Ulah-ulah tanah cai bege ngalaudu, ketika ngalaudu henteu wajib ngayakinkeun sumarambahna cai kana beungeut. Yang penting mah gede sangka bahwa beungeut kakumbah ku cai. Atuh komo ieu mah tanah tayamum. As-salisu mas'ul yadaini. Anu katiluna nyaeta ngusap dua leungeun ma'al mirfaqaini serta dua sikut. Nah diusap leungeunna dua leungeun serta dua sikut kudu kausap ya kieu eta carana ngusap. Kumaha lamun misalkan sakali ngaieukeun tah sakali nempelkeun leungeun kana tanah dipake ngusap beungeut jeung leungeun meunang henteu.
wala takfi dorbatun wahidatun teu cukup sakali nempelkeun ta ka tanah pikeun ngusap beungeut jeung dua leungeun bala budda likullin minhuma balik ta mau tidak mau pikeun setiap satu-satu teh beungeut jeung dua leungeun eta kudu satu kali nyokot tanah. Pertama tempelkeun leungeun dua leungeun eta pikeun ngusap beungeut beres mulai tempelkeun deui dua leungeun ya eta pikeun ngusap dua leungeun. Ngusapna make telapak tangan. Hid bahasa dorbatun teh ya, dorbatun maksudnya ditempelkeun telapak tangan teh kana tanah nurek dipake tayamum, tempelkeun aju keprokeun tah supaya henteu tebal teh. Be. Terus tepokeun, harak usapkeun kana beungeut. Geus beres keprokeun lah supaya lalengitan urut ngusap beungeut ya. Supaya lalengitan urut ngusap beungeut ya, keprokeun bersihan, harak iekeun deui tempelkeun di telapak tangan, nyokot tanah deui. Tah geus kitu harak usapkeun deui kana dua leungeun. Masyaallah jarang ieu teh ibadah tayamum teh jarang aya nu meraktekeun. Ar-rabi'u tartibu anu kaopatna nyaeta tartib. Kumaha tartib? Bi ayyu qaddima mashal wajhi surahna teh kudu ngaheulakeun ngusap beungeut heula ala mashil yadain mandarikeun ngusap dua leungeun. Nah jadi tayamum teh pertama ngusap beungeut heula terus ngusap dua leungeun. Tah eta doang tayamum mah beungeut jeung leungeun. Suku mah teu kudu dibanjurkeun ku debun teu. Mau kumur-kumur mah ku tanah teu. Nah ieu mah tayamum mah cuma dua doang, beungeut jeung leungeun. Beungeut jeung leungeun doang tayamum mah. Nah etalah fardu tayamum aya opat. Hiji niat, kadua ngumbah beungeut ngusap beungeut inget kana ngalaudu bae. Kaduana ngusap beungeut, katiluna ngusap dua leungeun, kaopatna tartib. Beres ngaji poho deui. Jangan teu dipraktekkeun di mah hese. Aju tayamumna kudu eueuh cai atawa kudu muriang heula. Atawa dibutuhkeun cai teh pikeun inuman hewan anu dimuliakeun. Syaratna eta. Wa yubtiluhu ma yubtilul wudu'a wallahu a'lamu bissawab.